Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali sareng abdi Muhammad Fadil Ramdhani selaku presenter di acara Breaking News di Ini RFTV. kondisi Bank BRI seperti ini. Ya, Kepala Pelaksanaan BPBD Luwu Utara Muslim Muchtar nyaritakeun salain pemukiman warga saha oge ngarendam Jalan Trans Sulawesi Samba anu mata kendaraan teu bisa ngalewat. Muslim nyarita di sejumlah titik pemukiman warga dalam nepi ka 1 meter anu matak warga ngungsi ka tempat nu leuwih aman. Caah anu lumangsung ayeuna mangrupakeun caah susulan sambil saacana di Luminggon kapungkur aya caah saueur 2 meter anu mawa material sarupa plastik campur kayu. Sajumlah relawan anu masih aya di lokasi pangungsian sapertos PMI, CT, jeung nu lainna ayeuna ngalakukan evakuasi warga jeung BPBD Luwu Utara.